Nih si Umi edan anjing foto yoge ka teh perang naripuh aing capek aing hari itu saha euy sia keur bukbak sia keur latihan sahanya oh si emak nih eta teh keur latihan hampeurkeun ku aing non mak ih eta lagi tanggal cau terus mak aing keur takjub eta aja aku lah terus mak hajar mak kunaon mak kunaon terus hajar kunaon si mak ini cicing heula kunaon cicing keur latihan kunaon ih keur latihan urang teh terus mak lain hajar lah latihan cuman latihan kunaon keren lah diuk kunaon sok ngomong kunaon cetan cek gidang tebal aing keur aya kunaon meureuh teh kunaon tek dendam teh ka aku punya kunaon mah salah bedog senjata aing gitu teh sarieun ku aing mau ieu mah masahra saya ngajak perang nya kunaon ari mak amak kana gebog pada aing ke latihan latihan teh kunaon naon sebabna dendam bukan namanya cek diduruk baju aku keur ngangon urang diduruk baju aku baju tuh ge beuteut tinggal lihat tuh tina naon mah eta teh Shopee online dong gaya gaulnya belaan ngajual tai doma sekarung ku kabeneran mah urang ge teu ngalakukeun bisa wadi itu kumi rohna di buburak urang dendam bareng ya nama ayo lah hayu siap ieu nya kerja sama heuh deal latihan ece tah ieu tah kumaha cing sok latihanna kita apa urang tinggal emaknya sakit ya anjir yang ngadek-ngadek kayak jelema ya wah buat ini ka sawah emang ada congean gegerangan teh cicing Allah wanianan eta gegerangan itu biasa wae ada urang naon hah biasa wae badog teh isuk abah teh ka sawah tuh tinggalkeun itu naon eta teh oh gitu latihan mah aing kumaha cing sok mah awak badag nengeun kieu apa nanti bisa cing bener latihan kieu mah tuh tinggal emak tuh anjing oh bener kok gitu nih kok dulu tuh gila ieu mah gitu anjing oh berapa buru tuh semangat nih iya siapa nah mana kieu yang ieu mana eta teh angkat teh gede kieuin dua anak tuh oh salah mana mah ieu nih ieu aing mau terus nih berat nih mah euy nih iya dendam nih siap terus mak nih anjing nyeri euy naon nih nyeri mah berat nih ieu teh aduh ieu tuh mana bedonya moal nih katingal nu kieu mah pirat eta komen dompet mah sinyarekan si obut geus aya urang ieu teh ka mana urang nengen aja aku mas latihan urang sejak kieu teh urang perangnya aja aku lah siap ayo mah moal diantarkeun mah nyalutak aja aku teh mah lain urang coretan lah beungeut
Yang si gasir intinya. Si Rebo. Tiga TNI ini. Nyusulnya Oke, kemudian Panteran. Panteran. bawa nog, daging ayam, Agak. daging sapi, sate keong kali pokok. Favorit apa jeung leunca ngarakieu tah. Heuras. Sini. Untung asin atuh mah heuras leunca kadok leunca. Kadanya. Siap. Sok kalau tis keneh duh cenah rasa euy tarek panen ieu. Alpukat dek euy tarek panen euy. Kieu unggul jadi jelema beungat segala boga alpukat loba. Wanita si momon euy panjualkeun can diala lumayan ya 3 juta we mah aya jeung aja sawah ini mah Cetok di mana? Cetok. Cetoknya di mana? Oh iya. dah iya udah gawe teh bener ieu mah geus rek beres ieu mending ieu beres aya nanya nah bener kamari mah ngulikeun teh teu baralek ieu mah bener aya kakolot mending gitu bener beres kan nya kayak di lewihan 500 rek kahan aku lah nya nu babad aralus gawena ieu namanya geus beres deui yang babad galang tenang ciri kieu nyer rugi muluhan 100.000 ge ieu mah nyaan aralus euy nu gawe teh ieu nama duh ngacai ke foto tinggal di saung aman stok teh mau si Umi nu nganteran deh ilahkeun di aing ting ka mana kawekeun budak gimana dia sare heula deui Wah. 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 Kalau kasar mah teh gawe. Lah Mi. Mau kejo. Hah? Ai eta ke kasar ini mah teh digawe. Digawe naon? Kan harus beunghar kudu kene gawe. Eta anu poe di luhur teh kali dia balik can. Memalabur. Kan masih baralik. Kajah dianggeuskeun saguriok deui teh pira batu dianggeuskeun. Geusnya halus lah. Halus. Itu meneng. Pokokna mah kadai kudu sukses ke geus teu naji akohna nya baju. Iya, mah ya pang-pang budaya sama si Ramon ya. Namun pada haji akohan. Aing kade yang mesti kita benang yang dikian ya. Mahal kana remen teh. Kita pasti nanti pancing harus pancing.
Ayo nama geus gaya kieu mah urak selfie dua. Kenang-kenangan kayak geus sekolah. Geus guru. Sok mana HP-na? Kan lu HP ku. Cangkeng dia mau sekolah kimai sumpah. Si mak mah kok ngajak kayak gelut jeung haji aku pancen dibebeut ih jeung pele. Eta biar trek selfie heula urang teh nyata nih. Jadi heula euy. Pati jeung masuk euy. Ayo nama pan orang nyusun rencana heula urang. Heeh, orang nyusun rencana heula. Supaya menang dia ya. Jadi cangkeng ya. Seru wae. Bakal main geus sugan teh. Si Pace telepon si Pace. Heeh, gitu kan gue kajos nah. Lu kemana? Bala orang ulang heula we, guys, si Pace mah jalan diusul. Siapa ini? Kalau nah. Kita kaget. Pasti guling deui. Dia gitu. Seueur aja. Pokoknya mana nih? Kurang intei lah, kurang di dia. Udah karena sok bisa aja apa mau ya dia mah. Hajar Karena Walid mengangon di situ. Di dulu ya gorok nih. Balik panas. kepaingan beuteung Online dong. konten di wae. Urang sarua mah tuh ngalah beuteung di itu di Burak-Balik ku Ciro. Namanya babarangsak atau di mana? Anjing. Astagfirullahaladzim eta si Une. Jamna naonan, mah Nanti beut atuh hayu. Man hayo we ti beut teh mana mah udah resakeun udah perang itu nya teh. latihan mah latihan kitu pantah ya kita mah Tipu gaji aku ayo. Wah, gaji aku teh mah. Iya nih saung teh. Cek aing teh tadi iya. urang patut dengan saunang Si aja aku mah pan beunghar tapi pelita mepet. Tong browning jang batur jang diri sorangan lagi geus mepet aja eta mah. Pokona mah kieu nih. Heuh. kieu kumaha mah Susun strategi urang supaya menang gelut jeung aja aku dendam kurang mah kudu dimusnahkeun jelema kitu mah nih. siap Nyeri hate euy urang mah. siap beuleum lah duruk Mana mah hawa teh bau. bisa ada kakal tadi Saya dihakan atuh nih. tuh ku sobut di paraban kadal Tunggu seri. Aku ingin begitu, aku ingin. Aing, cuma aing. Aku jenis. Kenaon? Di sawah cicing. Wah! Wah! Kenaon? Kenaon, Mak? Aing teh biarap teh tinggal kaneng ku. Ya rasa apa? Lu kan orang perang teh aja aku. Kayak aku dulu Aduh. Aduh wanian anak-anak aing. Goblok. Mana saya? mah ciri itu teh mah Ciri da sia eta mah mah ciri atuh. Udah enggak satu. hidung Heeh. Bodas wanian. Sorobok anak batu gitu. Hidung. Bodas. Iya, jos teh. Terus endos Endos. jadi nang kuban wae mah euy Nih, memang bau kadal teh sungut ah. udah kadal. si obut udah paraban kadal geus udang-udang urang timpugan Udah timpukan. nah timpuk Nah, ada tujuh mati mau peledogan. Kunaon eta Umi? Ayo jelema nu ngabalai daw di tonggo. Dong. Ieu Umi tapi Umi lucu Umi cing awas Sok bukeun teang. Saha eta semua Tuh, orang pamajikan aing. Hen. Kali saya kau ni mah. masih pace aja jeung satu si Une di luar Umi. Kabar-kabaran. Ya saha teh jelema na? mah serius Mi Wah, serius ya mah pusing. sarua abah ge imah ngajak perang Umi Masih pace jeung si Une.
Musuh jika nama dendam. Eta jelema tentang sakit. Ayo bebersih lain orang. Angkal uang umi ieu mah. Ka dieu kawari mah turun. Turun situ masih baca. Muneh. Turun. Anjing borokan jik mi bodok apa unggul duh anjing pantesan wadiun teu naon bodok sah Tega tinggal 5. Rumah belum lunas. Oh, takut. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, answers a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Siap. Ayo ready, fight, thank you. Eling bang kurang dendam deui bah kurang balas deui bah nih geuning geus angkang kon era ku batur tong beja hariwang abah hariwang lain tong beja era ku batur di abah di dempet ku mana si pace ka beuri urang balas deui urang nyari strategi dendam membara tunggu si Ajek dagoan kayak dendam siap nya cek mak ge naon Ipas lama meunang sesulat mah tuntas namanya tapi Haji Ako bakal balas dendam. Tungguan episode selanjutnya, oke? Oke. Subreknya oke. Katanya di amplopna geus aya masyarakat na eueuh kamari rariweuh hararebo nanyakeun bantuan geus aya aduh nya raya keun sekarangnya keun mending oke sok corobo itu anu batur anya hodong da anu batur bahaya kurang ketempuhan gitu kemudian aduh dah kemana mau baik baik kayak kita dari gerak simpen heula we simpen heula gak ada orang rake diubul simpen heula kayak kita dari urang mah kamari balik ngaramet di ieu teh langsung riut muriang ih geus sarua urang riut jangar jadi sirah kamari ieu mane ka mana disampeun dek kulit ngaramet ku di mertang ka Korea teh teh naon ka Korea ka keputihan atuh Korea naon memang meuleuh hawu urang mah geus punah ku teh pemiro dan dikadieu diur jengkel urang kapan teh geloan kulis teh banding ke bayar tadi atas sare cenah semangat nya tereh cenah geus aya info di desa tereh jeung di dieu ayo urang teh ya we lah atuh tadi teh mah pokokna mah kadek kudu sukses ke geus teu naji akona nya Baju hiji-hijina nih. atuh bagi di tina online anjing kasar ayo nama geus gaya kieu mah urang selfie dua kenang-kenangan kayak geus sekolah geus nu guru Sok mana HP-na? kan eueuh HP ku oh pokoknya yakin lain mah kudu menang urang karena aing capek-capek latihan tadi nih Siap kitu mah. itu udah deket teuing nih Kunaon mah? sebuah waduk nih Sadar kadal tadi.